Mesat ngepung luhur jadi awan-awan, beber kena jangkangna, pangantaya karingan, suku nyarang luas, tercerita matuk menulu, dapat tega bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi di kelompok 7, abdi Aditya Saputra sareng rerencengan abdi namina Abdi Siti Aliani, Abdi Kusiti Watiba, Abdi Fani Fitriani, abdi terbiasa abdi Muhammad Sulaiman. Anu urang sadayangan di dieu merangkeun tema marulah polos ngaji. Dina hiji poe aya 2 budak deugel di tempat pangaosan. Namina Ardi sareng Jaka. Maranena teh sok ameng bebarengan jeung deui maranena salembur. Ardi sareng Jaka teh budak anu hese diajak ngaosna. Dina hiji poe maranena teh keur ameng sareng si Arum jeung si Siti di tempat pangulian biasa. Pas waktu ngaos si Ardi sareng si Jaka malah ngajakan bolos. Budak asar, hayu orang ngaji. Orang moal boga. Kalau orang ge bos we sapoe mah. Hayu ngaji ulah sok ajakan itu bener. Teu naon sapoe ieu. Bersingkat tuluyan. Bisa dicarekan Pak Ustad. Dijakeun we urang mah. Gering. Ulah gitu Ardi, ucap mata adalah doa. Atuh lah ngadoakeun maneh mah. Heueuh makana ulah aya alasan wae ngaji teh. Heueuh hayu urang ngaji. Musuhkan pandangna, gendang jeung tertentang, aya bandingan mana, dipika kieu dipika seram kusuma. A few moments later. Iya tuh. Mana? Mau carekan ya? Niku. Ayo. Satepina di tempat ngaos, ustadna teh can dongkap. Tuluy si Jaka sareng si Ardi nyoba bolos deui tapi dicaram ku si Ningrum. Tuh, mana Pak Ustad lagi eueuh? Ayo balik we. Sabar atuh, kedak dige ustadna dongkap. Libur meureun. Hayang maneh teh dongkap. Kesel nungguan lagi. Ayo balik we. Ayo Entong, enggak dicarekan Pak Ustad gerak. Ajit da Pak Ustad lagi mau datang. Maranehna teh tetep bolos sanajan tos dicaram ku si Ningsih. Kusabat nganggap ustadna henteu dongkap. Ke warung biasa we. Ayo. Udah di dia. Tapi si Ningrum jadi saksi maranehna bolos. Tuluy bade ngawartosan Pak Ustad. Akhirna di tempat ngaos kur aya tiluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amarana ieu ngan tiluan. Nyapa kena baros? Bolos deui wae. Nyapa karadul? Bolos wae nya eta barudak teh. Kan ke abdi disusul ke tempat biasa. Wanyang ti susul we nya Akhirna si Epa nyusul barudak nu barolos tadi. Tuluy si Epa ge malah ngiringan bolos kulantaran hoream uih di ka tempat ngaosna. Hujatan ya Rabbal Alamin. Kamana nya si Arum teh balik-balik deui. Buang lu bolos. Ya aku mah tuh Siti. Nyapa bari susul wae gitu. Nya sok mangga bari susul mah. Nyapa. Tuluy si Siti sareng si Ningsih ninggalkeun tempat ngaos pikeun neangan barudak tiluan. Sakapendakna barudak teh malah aya di warung keur jarajan. Tuh iya gini. Teh. Malah jarajan lain ngaji. Teh. Itu yang Pak Ustad.
Arum mana oke deh mah, minuman bolos. Ya hampur atuh, arum teh capek balik ke gimana? Kencang atuh teh. Buru, mana nih kendakan Pak Ustadz tuh, jadi masalah. Bukan sih dicarekan. Halo, Anggi, sih dicarekan. Daripada teh ngaji, masa dicarekan? Buru kada itu, dicarekan ya. Akhirna barudak nu bolos teh daekeun mendakan ustad bari kapaksa jeung sarieun. Satepina di tempat ngaos katingali ustad keur ngantosan bari aya rasa ambek. Terus di mana ieu? Eta Pak Ustadz, barudak teh malah jaraja di warung Jimin, si Arum ge ngiringan. Nah, arum ngilu budak lalaki. Di hampura Pak, Arum teh acan tuang, jadi Arum ngiring jajan. Jaka, Ardi, nah make bolos. Ya paham, pura soalnya orang terugah ngaji. Nya ku bapak di Ampura asal anjing ulah kitu deui nya. Iya Pak. Ya Pak. Nya sok aya nama nu teu acan ngaji sok ngaji heula. Ya Pak. Iya Pak. Ayo. Akhirna barudak nu sok bolos ngaji teh dihampura ku Pak Ustad. Jeung deui maranehna moal ngalakukeun kesalahan nyaeta bolos ngaji. Sakitu bae drama kisim kuring sakura kanca